Wa tahirun jeung aran markatuluna eta anu suci, cai anu suci maksud namanya ghairu mutahhirin anu teu nyucikeun isi tahir. Wa wa ari tahir ghairu mutahhir teh eta almau cai almustamalu anu tilas ngangge urut make. Hadza ari ieu tahir ghairu mutahhir eta huwa ari eta alqismu bagian asal isu nomor katilu. Min aqsamil ma'i anu tetep ya alqismu salis tina pirang-pirang bagianana cai. Wa huwa ari tahir ghairu mutahhir teh al-maul mustamal, cai urut make. Fi raf'il hadasi urut make fi raf'il hadasi dina ngilangkeun kana hadas au izalatin najasi atau dina ngangkatkeun ngilangkeun najis. Idal metagoyar kitu oge apabila teu narima robah itu si al-maul mustamal. Wala zada jeung teu nambihan waznuhu timbanganana itu si maul mustamal. Fa huwa maul mustamal eta tahirun suci gitu. Liqauli karena aya doana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi tamoga tetep ka Kangjeng Nabi assalatu arrahmat wassalamu jeung ari kesejahteraan. Khalaqa nyaeta lapan khalaqa nyiptakeun sallahu Gusti Allah almaa kana cai tahuron kana anu nyucikeun atau ieu tahuron ieu mah anu suci anu banget sucina la yunajisu anu teu nganajisan hu kana ya almaa naon saeun naon illama kecuali perkara goyaro anu ngarobahkeun ieu ma najis maksudna kana naon ngarobahkeunana to mahu kana rasana ieu si alma aurihahu atawa kana angseuna ieu si alma wa fi Majah jeung eta tetep dina hadis Ibnu Majah mah au launahu atlapad au launahu ari hadis tambihanana kitu nya au launahu atau ngarobahkeun ieu mah najis teh launahu kana warnana itu si almaa kana cai teh wa huwa ari ieu dawan Ibnu Majah qauluhu au launahu eta dhaifun lemah sekali wa salisunni orang markatiluna wasabitu gitu wasabitu jeung anu tetep mah anu tetep eta to'muhu wa aurihahu to'mahu aurihahu lapad to'mahu aurihahu jeung tadi faqat hungkul ari nu tetep ari asabit eta qat cukup wa hal huwa jeung naha ari itu al maul mustamal eta tahurun nyucikeun nya al ma'a tahurun itu berarti mensucikan tadinya tohuron ya tohuron ini mensucikan suci mensucikan lamun bisa mensucikan lamun teu suci mah hal huwa tohurun anu nyucikeun ieu si maul mustamal hal huwa tohurun yarfa'u anu ngilangkeun anu bisa ngilangkeun ieu si al mustamal hadas kana hadas wa yuzilu jeung ngilangkeun itu si mal mustakmal anajasa kana najis aidon deui tah aya bedana saperti cai mutlak fihi ada tetap dina jawaban gitu rincian soalnya jawaban gitu fihi ada dina jawabanna khilafun ari perselisihan al madhabu ari madhab mah madhabnya Imam Syafi'i maksudnya eta anu sungguh itu maul mustamal eta goyuru tohurin henteu nyucikeun naon sababna li ana sahabata karena sungguh para sahabat para tege sahabatnya para loba sahabat loba para sohib gitu karena sungguh para sohib radhiyallahu taala anhum radhiyallahu mikarido saal Gusti Allah taala tinggal Allah anhum ka itu sahabat lobaan sahabat teh para sohib mumpurna sohib jeung malaikat teh sarua mumpurna malak ngan urang mah sahabatnya saurang gitu kan aku punya sahabat cenah siapa namanya Adi si Adi hungkul padahal sahabat asal kata nama jamak teh sohib ma'asyiddati atina ihim bari atau sarata banget ngaraksana ieu sahabat bidin kana agama eta makanu khobarna li anna henteu pernah kabuktian itu sahabat eta yajma'una ngumpulkeun para sahabat hukaca mustakmal liya tawaddoa kasep liya tawaddoa karena rekudu lewat liya tawaddoa gitu karena rekudu itu sahabat bihi ku ieu cai mustakmal meunang ngumpulkeun teh sanian
tingkah kedua kalina. Iya teh bener. Walau kana lamun mah aya naon dalika itu ijtima, itu jamu itu teh. Cai mustakmal marjana salah. Walau kana jeung lamun bukti itu cai mustakmal naon dalika itu cai mustakmal eta saigon boleh la fa'alu maka yakin medara mal itu para sahabat hu kana eta cai mustakmal atau kana daliknya ima kana yajmauna. Ya boleh sih betul-betul. Lamun meunang cai mustakmal makal migawe kana pengumpulan cai mustakmal. Waqtala apa jeung berikhtilaf salah ashab Syafi'i fi illati man'i istimalihi. Fi illati man istimalihi dina alasan ngalarangna nganggena itu cai mustakmal sanian tingkah kedua kalina. Huna kana cai sanian tengah kedua kalina berarti ca urut make susuci. Wa sahih ari nu bener mah eta anu sungguh kalakuan jeung tingkah eta ta'addi. Tak ada terlaksana bihi ku cai mustakmal non pardun kaparduan. Oh bener. Wakilan yang carus ke naon ino apa ino sungguh kalakuan jeung tingkah tak ada geus terlaksana bihi ku cai teh ku cai mustakmal teh naon ibatun hiji ibadah. Tawaharo nu bisa dohir non faidatul khilafi faedah perselisihanana terus ini sana ashab fi syuratnya dina dua rupa. Al awal kahina eta fima dina perkara dina cai ustumila dipake ieu sima fina fli taharati dina sunat susuci kata jadi di wudu seperti nganyar-nganyar wudu wal agsali jeung seperti nganyar-nganyar ibak al mas'aish teu make tajdid wal agsali jeung seperti pirang-pirang ibak al masnunati anu disunatkeun di agsal wal ghasalati saniyat wal ghasalatu jeung wal ghasalatu saniyah wa salisah yakunu al ma'u tahuron wal agsalil masnunati wal ghaslatasan wal ghasalah asaniyah wa salisah jeung seperti itu diatapkeun mana ya wal ghasalati jeung seperti kumbahan asaniyati nu kadua wasalisati jeung katilu kumbahan dina wudu ning kan 2 kali 3 kali ya. Kumbah nu katilu fala sahihi maka tingkahna natepan kana kaul anu sahih yakunu bukti naon almau cai eta tahuron bisa nyucikeun naon sabab leano kana saestuna mah ustumila tina taharah teh eta lam ya ta'adda teu pernah terlaksana bihi ku ieu ma ustumila teh naon pardun kaparduan walau dhaif jeung tinggalna depan kana qaul dhaif mah qaul sahih mah kieu jeung anu bae mah eta layakunu teu make eta layakunu teu bukti itu si ma ustumila teh eta tahuron teu bisa nyucikeun naon sababna li anu karena sungguh ieu si ma ustumila teh kalakuan jeung tingkah lah li anu yang ngenahan kelakuan jeung tingkah ya ka dieu boleh lah karena sungguhnya gitu kan ya karena sungguhnya tak ada kalakuan jeung tingkah ieu ge kalakuan jeung tingkah lah karena sungguh kalakuan jeung tingkah eta tak ada geus terlaksana bihi ku ieu ustumila teh naon ibadatun hiji ibadah wala khilafa jeung teh perselisihan naon sih jeung perselisihan eta gitu eta ana ma arabiati sungguh cai nomor kaopat berarti ma arabiah cai nomor kaopat kumbahan nomor kaopat ya itulah cai nomor kaopat mah eta tahurun nyucikeun alal illataini tingkahna tepan kana 2 elat nu tadi nyata tak ada bihi pardun wa tak ada bihi ibadatun naon sababna li anu kana sanya kalau kanjeng tinggal talamnya tak ada teu pernah terlaksana bihi ku ieu ma arabiah naon pardun hiji kaparduan wala hiya masyru'atun wala jeung teu hiya ari itu si ma arabiah eta masyru'atun disyariatkeun
lain kaparduan jeung lain seja ibadah. Wal ghuslatul ula jeung ari kumbahan al ula nu kahiji eta goiru tohurin teu bisa nyucikeun alal ilataini tingkahna tepan. Ieu si ghuslah al ula teh di atas dua elat lita adil pardi tegesna mah karna terlaksanana kaparduan wal ibadati jeung terlaksanana sebuah ibadah bimaiha ku caina ieu ghusalah ngartinya. Gina mah kieu lah. Naon elatna cai mustamal teu bisa nyucikeun karena geus dipake ngalaksanakeun hiji kaparduan. Jeung cek hiji kaul mah karena geus dipake ngalaksanakeun hiji ibadah. Masih gambaranana tinggal ieu gambaranna kieu. Nu kahiji lamun aya jelema nganyar-nganyar kada wudu tinggal nganyar-nganyar wudu ibadah lain. Ibadah fardu lain tah. Ngartina teh dieu. Jeung seperti adus anu disunatkeun adus poe Jumaah nya. Adus tobat peuting jeung kumbahan dina wudu nu kadua nu katilu oke teh. Ieu kan ibadah tapi teu fardu kan. Tah cek kaul anu sahih mah yakunu tahuron. Naon sabab lam yatada bil fardu. Ieu teh bisa nyucikeun cai urut make nganyar-nganyar wudu bisa dipake nyucikeun nah da teu pernah terlaksana ku ieu ibadah teh kitu nya hiji kaparduan teu. Jadi cai mustamal urut nganyar-nganyar wudu bisa nyucikeun. Ta cek ka wudu mah teu nyucikeun naon sabab geus dipake ibadah gitu. Artinya dolikeun lah sami keneh. As-suratu saniyah rupa nu kadua eta mau ari cai alladzi cai igtasalat nu geus narima adus bihi ku ya alladzi saha alkitabiyatu istri kitabiyah berarti orang Kristen anil haid tina haid as-suratu saniyah eta berarti ieu as-suratu nomor kaduana eta almau kumaha ya anil haid lituhilla litahulla ahalla yuhillu lituhilla atuh boleh lah tahulu ge litahulla nya ari ge rupa nomor kahiji al mau ari cai benar anu nomor rupa nomor kedua eta al mau ari cai alladzi igtasalat bihi alkitabiyatu anil haid tina haid litahulla karena supaya ngahalalkeun isi kitabiyah li zaujiha pikeun salakina kitabiyah al muslimi anu muslim yuzauj eta hal huwa naha ari ieu al mau alladzi teh eta tuhurun nyucikeun yan bani tersusun ieu jawabanana ala annaha kana sungguh ieu si kitabiyah teh eta law aslamat lamun asup Islam si kitabiyah hal yalzamu naha misti hak si kitabiyah nauni adatul gusli balikan di adus fihi eta tetep dina ieu ilzam alzam yalzumu ilzaman hal yalzamu berarti dina luzum fihi eta tetep dina luzum gitu kan hal yalzamu na ilzamat dina iluzum khilafun ari perselisihan in qulna lamun ngomong kamu lamun berpendapat kami la kana lapan la yalzamu teu misti ieu si kitabiyah nya ha kana ieu ada oh teu misti ieu adatul gusli teu misti ieu adatul gusli ha ka si kitabiyah fa huwa maka ari ieu al mau alladzi iktasalate eta ghairu tuhurin teu nyucikeun. Wa in kunna jeung lamun berpendapat kami alzamu ngamisti. Ha ka ieu si kitabiyah nu adatul gusti ngabalekeun adus wa huwa sahih ta ieu teh qaul anu sahih. Qaul in kunna teh wa huwa qaul in kunna berarti qaul ya luzum ya luzumu adatul gusti eta anu sahih. Fa fi bari nya mangke bari.
wa huwa bari ari ieu kawal luzum teh eta sesuai fafil ma'i maka eta tetep dina cai alladzi istamalat nu make si kitabiah kana ieu ladzi halal kufri dina waktu keur kufur eta wajhani ari dua wajah ari dua jalan mubtada tina fafi mabniyani tena mubinani ini didekkeun mabniyani mubinani tapi ya mah mabniyani ya tos ditinggal dina kitab asalna leres itu mabniyani itu balik ya teh la suab ieu salah cetak pokona mah kitab ieu nya bade meser mangga henteu ge mangga datang CV Pustaka Assalam nyawayahna we nah ditinggalikeun saparos jadi tentang koreksian nu leres ieu mubinani jeung mabniyani jauh bedana kalau mubinani mah ngajelaskeun ari mabniyani mah kan diadegkeun jadi wajhani mabniyani la ala shawab bukan ala shawab lah salah cetak misprint diadegkeun ieu wajhani alal illataini di atas dua ilat in qulna lamun berpendapat kami innal illata kana lapan innal illata sungguh ilate alasanana eta ta'adil fardi ini ta'adal fardu atau ta'adil fardi terlaksanana hiji kaparduan fal mau maka ari cayana eta goiru tohurin henteu bisa nyucikeun wa in kuna jeung lamun berpendapat kami innal ilata kana innal ilata sungguh ilata alasanana eta ta'adil ibadati terlaksanana hiji ibadah intina mah lamun terlaksana kaparduan mah berarti teu nyucikeun kelah fahuwa maka ari ieu cai urut make teh cai urut make kitabiah marjana kan almau sehingga kan falmau geuru tuhurun maksudna almau alif lamna kan ahli dikri cai urut make si kitabiah jang supaya halal jang salakina naon sababna li anal kafirota karena sungguh istri nu kafir eta laisat sanes isi kafiroh eta min ahlil ibadati tetep ti ahli ibadah. Nah, kieu ieu mah jadi gambaran nu kadua lamun si kitabiah misalna teh Nasrani belum muslim non muslim manehna teh adus tina het naha supaya halal jang salakina da lalakina da salakina muslim pan suaminya muslim. Nah, apakah air bekas dia mandi itu mensucikan? Kaosna dicai. Nah, apa jawabannya itu tersusun bahwasanya kalau seandainya dia menjadi muslim, dia mualaf, apakah wajib ngabalikan deui adusna teu? Kitu. Misalna teh jam 2 nih. Neng, aku mau nih cenanya. Oke, aku mandi dulu ya. Cenah pas mandi jam 1 jam 2 beuti mandi, jam 3 beres. Nalika jam 3 beres ningali salakina keur salat lani indah cenanya. Aku mau masuk Islam. Nah, apakah ketika dia mualaf wajib mengulangi mandi besarnya lagi? Enggak. Nah, ada perselisihan. Apabila kita mengikuti pendapat yang memang tidak wajib adus lagi, jadi ketika dia mualaf syahadat ya udah syahadat saja, langsung kococos gitu kan. Maka apabila dia tidak wajib mengulangi lagi, maka air yang bekas dia pakai tadi itu tidak boleh dipakai wudhu. Bagaimana aku harus sholat asar dong sekarang? Yaitu wudhu, airnya habis, yaitu dari ember aja yang barusan kamu dari bathtub yang barusan kamu mandi kan? Dari situ aja cenata. Karena dia tidak harus balik mandi lagi, maksudnya tidak wajib mengulangi mandi lagi karena sudah cumpon ya. Maka air bekas mandi yang di bathtub tersebut tidak boleh dipakai wudhu oleh wanita tersebut. Oke? Apabila kita mengikuti pendapat yang memang mengharuskan lagi dia itu mandi wajib lagi. Oh, kamu mau mualaf?
iya aku asyhadu alla ilaha illallah katanya. Mandi lagi karena mau dikococos oleh saya cina gitu cek salakina teh. Nah ini yang soheh gitu. Mandi lagi ini adalah yang soheh. Maka air bekas dia mandi itu ketika dia kafir, ketika dia sebelum mualaf, air yang berada di dalam betub tadi ada 2 kaol ya yang diadegan karena 2 elat. yang di atas kumanya yang dibangunkan geus salah nu disandarkan 2 elat karena 2 elat. Apabila alasan dia mandi itu adalah supaya bisa ngalaksanakeun fardu, non farduna nyaeta supaya halal jang salakina, pan geus head mah wajib adus supaya halal jang salakina, maka airnya itu tidak bisa dipakai susuci lagi, tong dipakai adus deui, tong dipakai wudu deui ku eta salakina atau ku awewena rek wudu deui nya misalna teh rek wudu atau adus deui teu bisa. Tak apabila elatna teh ieu mah jang supaya cumpon ibadah weh cenanya, maka air di dalam betub tersebut bisa suci dan mensucikan. Air dalam betub tersebut mensucikan. Ulah gandeng atuh. Nah, karena kan perempuan tersebut kan masih kafir. Tidak termasuk ahli ibadah dia mah. Wa'lam anna zaujata kana sungguh istri al majnunata anu hello ieu zauja eta encan ida hadot dalam kurung ya apabila haid itu zaujah wa gosala jeung ngadusan ka zaujah sa zaujuha salakin itu zaujah eta hukmuha ari hukumna izaujah anu keur gelo diadusan eta hukmul kafiroh hukum istri nu kafiroh teh nu tadi geus dibahas fima tingkah tetep ieu hukum dina perkara dakarna nu nyaritakeun kami kana ma wahya ari masalah eta masalah hasanah masalah anu bagus zakaro nyaritakeun hakani masalah hasanah sa Rafi Imam Rafi fi sifatil wudu'i dina sifat wudu nah tetep ieu dikru dina sifat wudu wa asqata jeung ngagugurkeun asqataha kana ieu masalah hasanah sa Nawawi Imam Nawawi minaurudoh ti kitab berudoh walam jeung kudunya anjeun anal ma'a kana sungguh cai alladzi alma tawaddu'a anu berwudu bihi ku alladzi sa'asobi budak leutik eta goiru tuhurin teu bisa dipake nyucikeun deui wakadanya kitu deui wakada eta seperti sobi ya goiru tuhir berarti wakada eta seperti cai nu dipake wuduk budak al mau ari cai alladzi alma ya tawaddu nu berwudu bihi ku alladzi sa'al muntafilu jalma nu gawe sunat sarua wa kadza eta seperti si muntafil man ari jalma layak takidu nu tenekadkeun isiman wujuban niyati kana wajibna niat ala sahih tingkah tepan kana qaul anu sahih fil jamin sakabehna. Jadi si man layak takidu teh seperti muntafil berarti nu wudu atau nu adus niat teh wajib caina masih keneh tuhurun gitulah teu nyucikeun nya maaf caina berarti teu nyucikeun sanajan manehna nekatkeun yen niat teh teu wajib. Suma mada salajengna salagi langgeng naon almau cai eta mutaradidan bolak-balik isi almau alal udi di lureun anggota layas butu tetep lahu karena ieu almau mutaradidan teh naon hukmul istimali hukum cai istimal hukum cai mustamal walau jaro lamun mah berlari di urang bahasana berjalan yang berlari naon almau cai min udwil mutawaddi
tina hiji anggota jalma nu keur wudu ila udwin kana hiji anggota akharu nu sejen soro maka jadi ieu almau anu jaro min udwin teh ila udwin akhar eta mustamalan cai mustamal hatta lamun taqala malah lamun mah narima pindah itu si almau lain goyah hatta lawin taqala sehingga lamun narima pindah itu si almau min ihdal yadaini ti salah sahiji dua leungeun ilal ukhra kanu sajena soro maka jadi itu si almau nu pindah da eta mustamal jadi cai lamun keneh masih dina leungeun nu katuhu mah masih berada di dalam tangan yang kanan berada di wilayah itu dibolak-balik ke atas ke bawah itu masih cai suci mensucikan daerah itu aja gitu kan. Tapi kalau sudah pindah air dari kanan ke kiri maka air yang berada di kiri yang dari kanan tersebut mustamal sekarang. Tuluy. Walawin taqala al-mau alladhi yaghlibu fi taqal min udin akhar min dalika karasun. Sanajan berarti deh. Tulikeun lah. Walawin taqala sanajan pindah itu cai naon al-mau cai alladhi alma yaghlibu nu biasana fihi dinai alladhi na cai naon alintiqalu pindah min udwin tina hiji anggota ila maudin ka tempat akharu sajid min dalikal udwi tina eta anggota kal hasili seperti cai nu hasil anu tetep ieu alma aladi seperti cai nu hasil inda naklihi dina nalika mindahkeunana si jalma gitu atau manilakanan icai anu ngahasilkeun kal hasil seperti anu cai anu ngahasilkeun inda naklihi dina nalika mindahkeun isi maul hasil minal kafi ti dampal panangan la ini kana lengan. Nah, lengan mah ti dieu ka dieu dampal panangan berarti pergelangan tangan ka dina ramo-ramo nih. Waroda tuluy malikeun deui si jalma kana warodihi wa inda rodi ilal kaf. Wa inda rodi jeung dina nalika malikeun deui ieu alma ilal kafi kana leungeun tuh kan dibolak-balik tina dampal kana lengan tina lengan kana dampal deui wa nahwi jeung somannya kaf layaduru maka mau madarat naon inti qoluhu narima pindahna ya alma waladhi yaglibu berarti jawab lao jauh wa in kharaqa boyah ta berarti sanajan wa in kharaqa sanajanon ngabolongan hu kana eta almau almuntakil teh non Allah wa angin wahya bari ari ieu si wahya ari ieu masalah eta masalah hasanah berarti sanajan pas pindah teh dina panangan katuhu gitu dina lengan kanan ditiup ku urang teh pisah teh caina teh anggar we eta mah tetep mutahhir kecuali pas pindah tina lengan kanan ka lengan anu kiri eta baru caina mustamal. Dzakaru nutur hakani masalah sana sa'arofi Imam Rafi fi akhir bab dina akhir bab asani nu kadua min abwabi tayamumi nu tetep ieu bab sani tina sapalihna pirang-pirang bab tayamum wa ahmala jeung ngaihmalkeun ngabaekeun kana ieu masalah sana sa Nawawi Imam Nawawi illa annahu angin sungguh Imam Nawawi tadzakaro nutur Imam Nawawi huna dina ieu masalah hasanah nyata tentang maul muntakil berarti kan min ziyadir rodoh tina ziyadah rodoh jadi nutur huna min ziyadah rodoh tina ziyadah rodoh nutur anaw kana sungguh itu maul muntakil teh eta wajhani gitu dua wajah ieu wajahayan salahnya nu wajahin wajhaninya lawin pasola lamun narima pisah nu alamu cai min ba'di a'dhail junubi tina sapalih pirang-pirang anggotana jalma nu junub ila ba'diha kana sapalihna deui itu a'dha katanya tah maul muntakil lamun pindah ti hiji anggota ka anggota saja kumaha gitu nya nah ieu nu dituturna teh gitu aya dua wajah langsung tegasna ari nu paling soheh indal mawardi dimungguh in Imam Mawardi
Waroyani jeung dimuh Imam Royani eta anahu nu paling sahih teh eta anu sungguh kalawan jeung tingkah eta layadur teu madarat itu cai umum pasil nya. Jadi misalnya tina sirah rag-rag kana dada teu madarat teh. Wal yasyuru jeung terjadi itu cai umum pasil eta mustamalan cai mustamal. Warujuh jeung ari kaul anu rajih mah indal khorasaniyin dimungguh para masyayikh ulama Khorasan eta anu saestuna itu cai muntakil berarti mun pasil teh. Lamun in pasola lamun muntakil tapi di anggota jalma nu junub gitu. Eta anu sungguh itu cai mun pasil teh mun takil sarua keneh eta ya suruh jadi cai mun pasil eta mustamalan cai mustamal wa qala ngadawukeun saal imam Harumain inna qala hu qasdan sara mustamalan ila pahala kana lapad inna qala lamun mindahkeun si jalma hu kana maul mun pasil qasdan bari ngahaja dihaja tina beungeut serat diragrageun heula kana dampal panangan dikucurkeun kana dada tah eta qasdan soro maka jadi ya cai mun pasil teh eta mustamalan wa illa lamun henteu naqalahu qasdan fala maka fala yasuru mustamalan wa sahaha nyohehkeun sa anawi Imam Nawawi fi tahqiq din kitab tahqiq annahu kana sungguh cai mun pasil teh eta yasiru jadi cai mun pasil eta mustamalan mustamal nah nya euy wa sahaha nyohehkeun sa Ibnu Rifah anu kana sungguh itu cai mun pasil teh eta yasiru terjadi cai mun pasil eta mustamal walau in gomasa lamun teuleum saha junubun jalma nu junub bimain dina hiji cai duna kulateni anu kurang tina dua kulah wa amma jeung ngumuman ieu maun nu duna kulaten teh jami abadanihi kana sakabeh awakna si junub sumanawa salajengna berniat nganiatan itu si junub irtafaat sumanawa salajeng niat si junub irtafaat maka ical naon janabatuhu kejunubanana si junub bila khilafin kalawan tanpa perselisihan wasoro jeung jadi naon almau cai eta mustamalan cai mustamal binisbati ku dinisbatkeun ku dihubungkeun ila guirihi kalian ieu si junub kitu cai urut make misalnya teh sabak tapi kurang tina dua kulah teuleum manehna teh niat ngilangkeun junub suci deui cai na ge teu mustamal jang manehna mah tapi mustamal teh binisbah lagerihi kalian si junub mustamal jadi caina teu meunang dipake suci kulian si junub misalna teh si junub ngaranna Odin tah si Odin teh nu make cai jang si Odin mah teu mustamal tapi jang si Agus mustamal gitu wal yasir mustamal binisbah ilaihi itu terjadi mustamal terjadi itu cai itu maun duna kulatain eta mustamal binisbah ku dihubungkeun ilahi ka si junub ka si Odin soroha ngajelaskeun mihi kana ieu kaul jet kaul wim gomasa sa al Khawarizmi Imam Khawarizmi hatta annahu malah sungguh ieu Imam Khawarizmi teh takola dadauh lau kana lapan lau dadauh ieu Imam Khawarizmi lau kana lapan lau ahdasa lamun berhadas si Odin hadasan kalawan hadasan nu kadua kali halan gimasi dina nalika berarti hitut misalna teh halan gimas inana kateleum si Odin si junub jaza maka menang naon irtifahu ngilangkeun hadas bihi ku ieu mau duna kulatain wa innawa jeung lamun niat saal junub orang nu junub qabla tamamin gimasi dina samemeh sampurna na teuleum irtafaat maka leungit naon janabatuhu tuh kejunubanan si junub tapi kieu kita anil juz'i kana cantama teh anil juz'i tina juz al mulakinu antalil mai kana cai sana teh urang teh dina bak teh karek neuleumkeun suku hungkul niat we tanu jadi mah suku we ancrub we tah pas ancrub kaumuman we kabeh gitu janabahna leungit teh gitu jadi pas ngancrubkeun suku mah janabah nu leungit teh palebah suku we ada tambahan nih cana kabeh begini apabila misalnya si Odin yang tadi ya dia itu kan masalahnya ini menenggelamkan seluruh badan sambil niat menghilangkan hadas besar ya mandi junub gitu ya. Sekali lagi permasalahannya adalah apabila seseorang menenggelamkan dirinya di dalam air yang kurang dari 2 kulah. Berarti gini, misalnya contoh si Odin lah gitu, dia itu mau mandi junub. Kalau mandi biasa kan kita tuh pakai gayung gitu ya, brus. Nah ini enggak,
Si Odin itu malah mandinya mau menenggelamkan dirinya di dalam bathtub misalnya. Yang mana air di dalam bathtub tersebut kurang dari 2 kulah. Satu, saya permasalahan di bagian nih. Apabila si Odin itu sebelum masuk ke dalam air yang berada di dalam bathtub yang mana air tersebut kurang dari 2 kulah, sudah niat duluan, nggak sah junubnya. Oke? Karena dia belum niat. Karena kan syarat di dalam mandi junub termasuk wudu, niat itu kan berbarengan dengan kenanya air ke tubuh gitu. Kalau di dalam wudu kan ke wajah, kalau di dalam junub kan yang mana aja di anggota tubuh kena niat gitu. Jadi kalau sebelum kena udah niat duluan terus mandi gitu ya, maka mandi junubnya tidak sah karena belum niat gitu, dihitungnya belum niat dia itu. Nah sekarang permasalahan yang kedua nih yang kita bahas di dalam kitab ini nih, aneh unik nih. Apabila si Odin baru menenggelamkan dari lutut ke bawah gitu ya, jadi dia tuh baru naik ke bathtub, belum tenggelam, baru kakinya doang, baru aja masukin kaki dia udah niat gitu ya, yang terbasuh itu yang hilang kejunubannya itu ya, dia baru menghilangkan junub dari lutut ke bawah, dari lutut ke atas belum dia hilangkan kejunubannya. Nah masalahnya gimana tuh, air yang di dalam bathtub tersebut mustakmal tidak gitu ya. Nah jawabannya tidak mustakmal bagi si Odin. Oke nggak? Gimana tuh? Ya udah dia ngelelepin maneh weh. Nenggelemin diri weh. Jadi sisanya dari lutut ke atas tenggelamin aja di dalam bathtub tersebut karena airnya untuk si Odin tidak mustakmal. Oke? Walayasiru jeung terjadi naon ieu mah ngalamun gitu berarti nya ngalamun. Walayasiru terjadi naon alma ucaina teh mustakmalan eta mustakmal. Gitu ieu mah ngadongengkeun malah sehingga katanya si junub upami teh mah naon neuleumkeun sukuna sametuur misalna teh nya terus niat. Nalika niat leungit aja nambahna 1 ur. Kaluhurna pan acan ta meunang adus titu ur kaluhur ku cai anu sabak dia kurang tina 2 kulah. Paham gampangnya? Berarti anggar jalma anu niat memeh ngabruskeun anggota badan kana cai teu sah adusna. Jadi adus teh kudu pas keur ngantelanana cai kana awak urang. Kan ngajina sing tamat euy. Bila hilapin tanya Malaysia alma mustakmalan ieu dina pada caina ku saking teu mustakmalna bisa ke junub gitu kumanehanana da teuleum teh apa balahu ayutima tuh kan balikta eta tetep jang si al junub anu samemeh teuleum kabeh geus niat ngilangkeun kajunubanana gitu kan. Sok we balahu ayutima arieun nyampurnakeun si junub al ingimasa kana teuleumna watartafiu jeung narema ilang we anhu ti si al junub naon al janabatu kan junuban anil baki tinu sasesana ala sahih tingkat netepan ieu tartafiu netepan kana kawal anu sahih al mansusu anu dijelaskeun ieu kawal mansus teh ieu mubinun kan mubayyanun tina nas teh kan ngajelaskeun naso ya roda ya rudu naso ya nasu ya nasu nason fa nasun wa mansusun anu dijelaskeun ieu kawal sahih wallahu a'lam. Beres katingal itu sih wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.